Aing, hirup aing. Kieu jeung kieu bae berdua. Terus angkatan aing geus kabeli mobil, motor. Aing ngatruk bae ka mana ge. Teu deuk sugih ngadadak ieu aing. Kebeuli ku aing nanaon ge. Moal aing mah ngatruk deui. Wih, nah eta dak. Itu yul eta. Mun dicokot ka udagnya. Lumayan tambah rada gede tuyul nak. Bisa nih tekan duit. Udah gua aing. Tuyul lainnya. Tapi baca nama bener tuyul. Yul. Ya. Serem amat banget. Bener tuh Yul. Hah? Ya. Ilu yuk jeung ayo. Yuk ah. Ayo, loba akan di ditu aingna. Ai pais mantang di ditu. Oh eta make puakna. Atuh, teuing kabeh ge bau puakna. Penting mah seubeuh. Ayo. Cicing ulah nyiuman ih. Teu sabar amat loba akan di mah ayo. Tak kunaon siriannya. Hayang sugih kuat ka edan kitu aing mah ya Allah. Ulah nurun ka aingnya. Duh, ya Allah. Sabah. Dina jiseun. Ya, dia kan koeng geus diberenan tanya. Geus sabah, tadi mah tadi ala leuleus. Tah, kuari dia anak digawekeun ku aing. Gawenan. Kuari dia asup ka imah jelema. Endek. Atuh nyokot duit naon. Oh, siap. Tuh ada dia tugasna. Gagal koeng geura dia. Siap. Berangkat. Tuh, aing arek ketemuan yang dibikan. Beres, aing mandi heula. Mana ya duitnya? Hutan. Inang imah kosong ke usian. Lagi ini. Oke lah, tinggal ambil bicarakan si bos. Aduh, seger. Kemana yuk? Celana aing kemana yuk? Weh, bisa gagal imah aing ulin. Duh, bener gitu aing. Tapi bener tadi asana di dia. Bisa gagal nganjang ya aing. Tereh kuari mah aing sugih. Bos. Nah nih ya. Etan buka imahna eueuh teh bukan duit. Eta doang. Cokot. Tunduk kan ki di bawaan ka dia. Jual ke pasar. Daek dia ngajualna. Lu ngisin. Naon ja goblok. Udah bae dia ih. Duh aing isin. Kuari mangkat deh dia. Pokoknya mun nyampe gagal mun teu mau duit, mau berbarang dahar dah ku aing. Ulah bos, ulah. Soha mentak nu bener gawena. Geus gerak ka ditu berangkat. Siap. Sayuran. Tarik beli sabeleuna doang, ya udah. Belilah. Mana? Kok iya haja-haja nama ieu? Iya. Malah baik. Aduh. Berit itu. Tadi mah koeng karek berkesempatan seda. Keun koeng sekali digagal sabat koeng. Bos, dina bos. Nanda ya tak? Duit yo, oh, sieun dusun. Ka bener dia
Tadel ku dia hejo sama daun berdua. Yang anu bareng mau wah anu hejo. Iya. Satu hejo ge 50 ieu mah daun. Kumaha deui burung nya manggil ieu. Boga tuyul goblok. Jadi ku aing dia dijual. Hayu dia jual ku aing. Aduh, aing hirup kumaha ya aing sugih doang batur. Alah manuk tunggal pena. Beh, aing alieur. Aing menang manuk kalejera paling menang 2000 sugih ti manuk. Berapa yang kudu ngepet rok? Aing menang kudu ngepet. Kunaon saking dia? Leungeun kunaon kieu bae? Aing boga bisnis jeung dia. Tanan. Tapi lo kan kasasanya. Geus moal kira. Bae aing dek jual tuyul ya. Weh, bener. Demi boga duit tuh bae dia. Wih, sok buak dia mah. Ih, dia boga duit tuh bae. Boga duit mah kadang ngajualan ieu manuk ieu. Dia ge duitna. Ada bodoh ngumpulkeun. Oh, dia ge duitna. Dia ge panggil. Ah, Dia ada manuk ieu. turun. Tuh, nya. Aduh, bos. Tah, bos dia kuari mah tah. Jual dia kuai. Ya anak gua dia kuari mah ya. Bagus dia tuyulna. Mantap. Mantap ku yang dijual namanya. Aing sapoe bae ge menang 100 juta. Penuh imah aing ku duit. Mantap ku yang Dia aing dijual. roki mah. Atuh heuh mentak ge. Deal orangnya. Heeh. Ya, lepas. Tah, bos dia kuari mah. Jeung aing. Tah maling ku dia tah tuyul goblok. Ya, aing lumayan menang duit. Pengaruh ngejual tuyul. Ya, euy. Kira nangan duit teh ka ditu. Yang duit. Burung. Segera ka ditu. Wih, iya duit lo bayu aing teh untuk kudu ka imah betul mah deui. Mah timbangan bos aingnya dipikir itu. Jadi aing sugih ieu mah. Halo bosku. Woi, Iya duitna ieu. hasil ya? Hasil. Wih, an ieu mah labis si Mayul. Aing Hello bayu duit yo. ieu mah Receh. ieu mah kudu dikeun mah selamis ieu mah. Aing menang beli mahal-mahal tuh ieu. Eleh menang nu kieu goblok. Aing. Atur nuhun tos neuleup video Ngawadang TV. Jangan lupa Like, komen, share and subscribe Ngawadang TV. Oke.